well da urang teh hirup teh ukur disebut nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, aslina mah hate mah hoream naha sieun teu akur jeung pagawean. Hanas disebut ustad ai pagawean sirik kabatur, geuleuh kabatur, rujit kabatur, cuak kabatur, maknya aya nu disebut ustad geuleuhan kabatur. Mata keeng disebut ustad teh sabab tugasna warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung urang disebut ustad ti baheula pernah teu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Banten aya anu pernah bareuh sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun dagang pasti hayang untung, munu tani pasti hayang hasil. Ari ibu bapak pangaosan hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut, naon gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Acan kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting ngadon hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea disebutna ihwan pidin tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti lain urang nu teu boga ilmu kabeh ge baroga ngan eta ilmu can jadi oncor. Saha atuh jalma nu bakal katapelan ku eta ilmu lain jelema nu sakola luhur lain. Da loba jelema sakala luhur ai punten eueuh kabisa. Nah ari kolot baheula teu sakola-sakola acan nepi ka rengkuh jeung lentong nyebutkeun punten teh punten kalangkung, da eta ilmu sabenerna mah lain ijazah. Matak hakikatna ulah sombong peda urang sarjana dan nu pentingna mah akhlak jeung paripolah. Ilmu luhur oge ai ngahina batur mah keur naon make jeung ilmu luhur deuk ngaledek batur mah.
Maka jawabanana jalma nu bakal katapelan ku ilmu hiji, jawabanana jelema nu bersih hate. Lamun diantara iya nu hadir anu ngariung geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan. Iya ceramah kitu aing ge bisa atuh naha lain ku bebengok sia. Hate mah kudu kosong, jelema nu kosong hate artina bersih. Ngaran-ngaran jelema anu bersih hatena hampura matak nu kudu ku urang didangdanan teh lain awakna tapi tah eusi hatena. Da ibu hayang geulis enteng tinggal meuli skincare. Banget bodas da punuk marenge. Skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna banget bodas awak begung. Apanan teh nyiksa sorangan. Da hakikat nu kudu ku urang digeulisan mah eusi hate. Matak ieu pangaosan cantang tu disebut alus Pak. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo bubar pangaojian ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor da bubar ti dieu teh bakal mawa kakotoran. Minimal nu gigireun diomongkeun deket jeung si eta ku bau kelekna yai. Kunaon ku kotor hate. Harta moal entep di jelema nu kotor hatena sangsara wae panasan ku batur, sangsara wae tudang-tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka lamun harta entep ka jelema nu kotor hatena sangsara wae ngaledek batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Well. Matak nu ngaran hirup mah kumaha teh? Keun baju mah teu kudu alus-alus teuing, da eta mah anger dek baju warna-warni ge pangbalikan mah boeh warna bodas. Tah eusi hate leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong daripada di jas make dasi ari aspal dilebok. Nah kotor hatena ngagarong bae. Matak nu ngaran hirup jawabanana hate urang bareng jeung saha? Teuing Pak. Da jawaban anu pasti mah innallaha ma'ana, jelema nu bakal dibere kasalamatan teh jelema nu bareng jeung Allah. Cing ari urang hirup jeung saha da cantang tu jeung Allah. Kadang-kadang mah jeung nafsu. Ieu pangaosan jeung Allah nyao. Poe isuk we ayakeun deui pangaosan anu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Tah berarti kajawab pengajian ayeuna lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang panggih jeung nona TikTok. Leungit Allah nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing Pak. Cobaan tahun hareup ulem deui tong dibayar sapeser-peser acan datang moal. Tah ibu teh suudon teh. Lamun nana gerhana ceramah tuluy teu dibayar nepi ka teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Matak hakikat innallaha ma'ana teh saha nu geus ngawujudkeun can aya Pak. Bener. Da jelema nu bareng jeung Allah mah tuh ustad nu di lemur ngadidik ikro eueuh nu mayar budakna datang dek henteu getol we eta hakikat sabenerna nu jeung Allah mah lain ieu. Matak hargaan teh tuh ustad anu natajug leutik, ustad anu miara ikro jeung barudak leutik eta al mukarrom asli mah nana gerhana mah boro-boro. Disebut al mukarrom nana gerhana hoream teuing. Nah sok sieun teu akur jeung tugas hanas disebut al mukarrom ai pagawean pasea na kudu kitu al mukarrom. Well. Da urang teh hirup teh ukur disebut nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, aslina mah hate mah hoream. Nah sieun teu akur jeung pagawean. Hanas disebut ustad ai pagawean sirik ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur. Manya aya nu disebut ustad geuleuhan ka batur. Mata keeng disebut ustad teh sabab tugasna warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung, urang disebut ustad ti baheula pernah teu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Banten aya anu pernah bareuh sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager tiap perkara nu dipenta teu boleh dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal 2 kali teh suudon.
kalah beki doraka ieu pangaosan. Tapi da ibu ge sarua lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Heuh sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Gening urang teh karek disebut Pak, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, era asli nama naha sieun teu akur jeung pagawean. Hanas disebut ulama, hanas disebut ustad, hanas disebut kiai, tapi kadang-kadang bager teu saperti nabi, soleh teu saperti nabi, pan lain tahajud ngadon hees, ai ceuk batur Pak Ustad, berarti karek disebut hareupeun manusia, can boga panyebut hareupeun Allah taala. Weh. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Ceuk saha eta pejabat, ceuk rakyat. Bawa ke harapan Allah buah pejabat buah bangsat. Mana bukti gening eta anyar dilantik isukna juk di penjara. Heueuh harapan manusia pejabat harapan Allah mah garong. Jeung da moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heueuh matakna kanu jara di pejabat lain ngejedog we di luhur turun ka rakyat. Nah moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mata kudu apal ka susah rakyat, wawuh ka bingung rakyat, nyaho ka tegenah rakyat, bisa nyusut cai panon rakyat. Tah eta pejabat tuker di Arab-Arab teh lain alus pidato tapi hayang contoh, lain loba janji tapi kudu bukti, lain loba waos coros-cos, nu penting mah seueur buktos. Aduh, matak harga diri manusia, lain harta, lain pangkat, lain jabatan, tah eusi hate nu sabenerna. Da awak ibu digelis-gelis ge jeung teri ge eleh. Teri bangke 25.000. Coba nu geulis di Banten maot teuneun di pasar da moal aya nu meuli. Awak ibu eleh ku hayam. Naon nu teu manfaat tina hayam? Buluna jadi kok. Dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, kotoranana keur aduk. Seblak tulang tuh. Tulangna pan seblak tulang. Coba awak ibu sagelis-gelisna enjing-enjing enog teuneun di warung da bangkrut atuh. Urang teh jeung hayam teh geuning lamun deuk diukur tina lahiriah hade keneh hayam manfaat kabeh. Matak manusia manfaatna gumantung eusi hate, beunghar cicing dinu alus hatena bakal bager, sangsara alus hate bakal sabar, duanana ge ari ibadah, nu sangsara ku sabarna, nu beunghar ku bageurna. Jelema bodoh alus hatena bakal alewoh, jelema pinter alus hatena bakal ngoncoran, duanana ge ari ibadah. Matak ulah coba-coba dah hirup masa kadar disebut jelema beunghar disebut nate kudu miskin, matak saenggeus beunghar kudu loba nuhun kanu miskin. Well, da moal mungkin disebut beunghar tanpa aya si miskin. Bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Bapak di kopeah menang batur, baju ge menang batur, sorban ge menang batur, sarung ge menang batur, imah ge dijieun batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur. Naon nu jadi alasan urang kudu goreng jeung batur? Aduh, matak hakikat hirup hate. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus, katempo bubar salat teh akhlak alus, salat alus hate kotor, bubar salat ge bakal melak cangkeng asa aing pang salatna. Tapi ka batur teh sarolat atuh hayang ka neraka. Tong sok kitu, da urang teu wawuh jeung malaikat. Ahli ibadah cantang tu ka surga, ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Nah eta mah rahasia Allah jeung malaikatna, da urang mah teu pernah ditepungkeun jeung malaikat sugan lalajo kitabna. Matak tong sok tudang tuding kana kagoreng patutan batur, da urang ge boga goreng anu sarua jiga batur. Well,
sok awak ibu bener salah milik urang, daek kedul milik urang, alus goreng ge milik urang, matak gerak eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur, ngan pedah batur manemrak, urang mah ditutupan ku bajuna, ditutupan ku ceramahna, ditutupan ku sholawatna, ditutupan ku pangajianana. Buni kasalahan teh saingga batur teu apal kana kagorengan urang, nu apal teh cangkang nawe pada ahli ceramah. Si itu mah nu di jalan nyeun kasalahan nemrak meujeuh Pak. Ahli ibadah cantang tuh ka surga, ahli maksiat ge cantang tuh ka neraka. Lamun ahli ibadah bakal ka surga, iblis teh leuwih ahli batan urang, ahli Quran, ahli hadis, ahli ibadah, ahli tahajud. Tapi naha iblis teh digolongkeun pi surgaeun sabab iblis beak pahala ibadahna lantaran sakali kasombonganana. Nu paling parah urang tahajud mumul, duha henteu, maca Quran boro-boro, ribuan hadis teu apal, ka masjid ge ai daek, ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guruna urang. Bener. Iblis dek sombong ge mah je tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, Quran katalar, hadis kaaji, meujeul sombong ge. Nu paling paur urang Pak. Naon nu rek disombongkeun? Da jelema sombong maka ciri atuh boga kongkorong gamlengkeun leumpang dongko. Gelang ti dieu nepi ka dieu nya gerek pangaosan gigibrig hayu urang ngaos. Padahal harta gedong sigrong mobil mewah sawalega hampura tungtung hirup masarua jeung nu miskin gedong sigrong balik kanu nyereng kadong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran mata keukeuh darajat manusia lain hartana tapi darajat manusia tah eusi hate nu sabenerna. Aduh sugan darajat manusia ku bajuna deh baju mah bisa dibeli mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tah nyaragamkeun eusi hate nu hese mah bapak oge berjamaah di masjid karek awakna berjamaah teu jeung hatena teuing berjamaah awak soal babari tinggal ngareneng tah berjamaah hate panu hese da teu saeutik bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi macam urang sholat jeung utek-utekan berarti sepanjang sholat si eta kieu berarti ya. Awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan. Bener. Naon nu rek disombongkeun? Ibu ngageulisan awak geulis 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Matak cek kuring tadi kade ulah gumeulis naha geus leungit modal. Budak ABG gumelis meujeul da memang aya modal geulis coba nene gumelis lol kuring Pak Ustad sareng ngeok kuat hayang nyekek atuh da geus leungit modal geulis mah 30 ka handap boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budeg-deg awak ngebeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan salaki manalako kana tabang da kaseredgeun sigeng ku salakina gede-gede teuing wak teh belenyeng ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsing kalah ka beuki meber naha anu sok senam beres senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki begung kunaon mikiran hutang urut goyobod geulis mah relatif Pak matak harga diri manusia lainna kasep lainna geulis kumaha hatena bener asli tah matak nu ngaran hirup naon nu disombongkeun nana gerhana ge beh teu ari disebut al-mukarram ka era-era al-mukarram nana gerhana kalau kamu ringkak bulu punuk nya ya al-mukarram salat subuh sok kaberangan ukur disebut batur Pak bener maka bener cek orang tasawuf ulah wakang manggihan batur tong hayang lalajo kagorengan batur tong hayang apal kana kasalahan batur deuk apal mah teuleum we kana awak sing wawuh kana kagorengan diri jelema nu apal kana kagorengan diri moal hayang nyaho kana kasalahan batur sabalikna lamun jelema apal kana kaalusan diri hayang apal kana katebalegan batur ai urang saha matak jawaban hirup innallaha ma'ana Allah teh kudu bareng jeung urang lol weh budaya Sunda keun da Banten ge beuleuh Jawa Barat
budaya Sunda nolol ngaranna wayang. Dina wayang aya Semar. Semar make kuncung, ai kuncungna 88. Lamun cek ilmu mantek disebut majaj. Lamun cek Sunda disebut simbol. Lamun cek jelema pinter disebut falsafah. Maka wayang teh falsafah hirup manusia. Gening eta dina sirah Semar aya kuncung 88. Abus kana umat Islam 88 teh Asmaul Husna. Maka jelema nu bareng jeung Allah bakal katapelan sifat ku Asmaul Husna. Lamun Allah sifatna ya Rahman ya Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka jelema nu katapelan ku sifat eta bakal nyaahan asihan jeung deudeuhan. Tinggal nanya we kana awak kurumuy budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama gejeng moal. Tuh da ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Na awak ibu aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak bapak aya katebalegan, na awak kuring ge aya katebalegan, geuning ku Allah mah ditutupan. Itulah bukti bahwa Allah Rahman Rahim mikanyaah ka makhlukna. Ayeuna nu paling paur manusia kagorengan batur di beja-beja, Allah wae nutupan kagorengan, na ari manusia bet ngabongkar kagorengan. Bener? Lol kasus kamari Gus Miftah nyarekan tukang es gonjleng sabanten. Padahal mah eta teh Gus Miftah teh ceramana teh sajam satengah kacaletot na samenit. Nah, ari urang nempo nu samenit ka mana nu sajamna. Kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Urusan bener jeung salah urang ngacung kabeh ge baroga. Mangga da bapak ge daek ka masjid teh ayeuna atuh. Pan baheula mangalaman ngedul heula nya. Ayeuna urang geus daek entong melak cangkeng dina kelek ka masjid atuh euy. Nyun masjid juga pasaran, nyun tamu ngosiantara, kumajek nu tetangga sabelah tong kitu. Da maneh ge daek teh karek ayeuna pan baheula mah sarua gapleh jeung aing. Tong sok ngawiwirang batur, ibadah anu urang pigawe ku urang, keureuh ku urang, batur deuk nyonto deuk henteu mangsa bodoh lain urusan urang. Da ibadah mah keur urang lain keur batur. Nana gerhana ge sarua ukur ngomong. Sedengkeun cek para ulama muntan nabi ilmu teh dina tilu cicingna teh hijina kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Jadi lamun bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong kolbi hate, hatena bersih, omonganana tara nyiegeung batur, atuh perbuatanana tawado hirup. Nu ngaran-ngaran tawado batur lebih halus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih mulia batan urang, sehingga dirina bakal bisa ngajenan batur lain diri nu hayang diajenan batur. Dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur, tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Mata umat Islam lol Islam teh wa'tasimu bihablillahi jami'a, pek geura silih ajenan Islam jeung Islam kalah kasilih cokelan. Aduh, dah hirup mah falsafah toong we dangdeur teh sampe nya. Soalna di Bandung mah sampe di dieu mah dangdeur. Toong we dangdeur nu jadi gegetuk, nu jadi comro, nu jadi misro, nu jadi peuyeum anger. Dangdeur keneh. Leos ke kebun awi tuar ku bapak jadi pipiti, jadi ayakan, jadi boboko, jadi nyiru anger. Awi keneh awi teu kudu riweuh. Bener. Toong beas tutu ku ibu jadi tipung, jieun kue, jieun uras, jieun naon we segala rupa anger kaituna mah beas keneh beas. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh, pek bae geura pigawe ku masing-masing. Da kaditu mah Islam keneh Islam. Tuh, nama kejeung kudu asapang benerna. Bener. Mata kunci hirup adalah hate. Oh, da eta ustadna atuh barareda bae. Kuring komo pang bedana di mana ya merek ustad kieu? Ustad wel nyebut. Da ustad mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek.
lamun aya ajengan sarupa kitu jamaah teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom kumaha damang nyungkeun pidu anak kangopun anak da ka urang mah karek turun tina mobil well kuat eueuh nu assalamualaikum atuh da bieu teh dararatang kana boga hajat panya terek minta doa lain kalah ka minta diparoto atuh da. Tapi danana gerhana teh beda sote wujudna, beda sote bentukna, beda sote jirimna. Hatena mah Islam kene kuring salat, kuring tahajud, kuring muka Quran, kuring ge muka hadis. Ngandalah eta cara bae atuh beda mah da sarua Islam kene Islam. Yang penting well. Da alam hirup mah hakikat, Pak. Matak jelema nu boga ilmu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, moal pernah berusaha nerangkeun kaalusan dirina. Nah, apan dihina, diledek, dipitnah, diceceleh sekalipun hirup jelema nu boga ilmu mah hirupna lain di dunia, tapi hirupna geus asup ka alam akhirat. Dihina batur, diledek batur, dipitnah batur, dirina hatena atoh, nama kejeng atoh dimuliakeun engke di akhirat lantaran hinaan batur. Matak nu ngaran ilmu lain sakadar dina awakna tapi kudu nepi kana hate ucapan ejeng lampahna. Tah ayeuna bab ilmu dan negara ge apal kudunya kapakir, kamiskin, kayatim jiga nu heueuh ngomong nama ieu teh. Pecakan gerasok penting iya ku Pak Ustad punten deh gitu pangersa salira ceramah teh sae kudunya ka yatim jeung ka miskin ayeuna nama atos we amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring tong kitu naha butuh berarti jawaban nu tadi innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang geuning coplok eta ku duit lah. Bener Pak? Ibu ngau sholawat nah jeung Allah nyau digenah-genah pan maca sholawat teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawa ka asup kana makna sakieu we raoseun geunaheun geunahna maca sholawat teh lamun hayang jadi barokah kudu ngeunah ucapan saenggeus maca sholawat ulah ai sholawat di ngeunah-ngeunah ai bibir nyarekan salaki berarti karek ngeunah maca sholawat can ngeunah ucapan saenggeus maca sholawat. Aduh karareuna ceramah teh bari seuri bari ungeuk bari rumasa kan. Tuh kan urusan perbedaan mewajar matak jelema kudu bisa silih ajena. Ayeuna ibu jeung bapak boga kahayang hirup di alam dunia hayang naon hayang salamet dunia urang tetep percaya bener ibu teh hayang salamet dunia akhirat lamun bener hayang salamet dunia akhirat keun akhirat mah ulah waka dipikiran. Nah, apan urang hirup keneh di dunia kusabab urang hayang salamet di akhirat maka gerajieun kasalametan di alam dunia. Urusan akhirat mah urusan Allah ngan urusan dunia urusan urang. Ari ongkoh hayang salamet di akhirat aya di dunia papaseaan wae boro-boro di akhirat di dunia ge dicekek batur. Lamun bener hayang salamet dunia jeung akhirat Pak keun akhirat mah Allah nu boga iya dunya kudu nyieun kahadean melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng. Allah mikeun kahadean di akhirat keur jelema nu nyieun kahadean di alam dunya. Ari urang hayang salamet dunya akhirat ai panon popolotot bibir ngomongkeun batur ceuli resep kana gosip ngalengkah kana salah hate panasan batur nyieun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah nyeri huntu atau batur meuli mobil paeh weh nu kitu pisalameteun lain jelema nu bakal salamet di akhirat mah jelema anu bisa nyalametkeun dirina ayeuna di alam dunia melak cabe jadi cabe ngan kade nu dipelak teh cabe jukut ge sok milu hirup da Allah teh nitah ka bapa teh ikhlas tapi ria geuning sok datang ieu teh mun geus rek tahajud oge nyieun status Facebook OTW tahajud
eueuh nu ngomen eueuh nu ngalaik isukna bebeja eta mah penting tahajud kuat baritu nu kumaha sia we imeh. Iya ibadah mah tong hayang dibeja-beja ka batur dan nu ngaran ibadah mah cukup diri jeung Allah. Bener? Mata ulah coba-coba nerangkeun ibadah urang ka batur eta mah penting urang wiridan nepi ka jam 3 kumaha maneh? Apan malaikat geus nyimpen Allah geus nyimpen malaikat raqib jeung atid tugasna nyatet amal ibu amal kuring bener ibu bener kuring malaikat geus bagian nyatet amal hade jeung amal goreng manusia mah teu boga hak nyatetkeun pagawean batur teu pangajian teu kudu diomongkeun ku ibu dan nu ngaran ibadah mah cantang tuh nah ieu pangajian jadi ibadah teuing. Dan nu jelas nama itu nu teu datang ke ibadah mah ayeuna teh keur nyangu keur masak kurumuy salaki datang dekul barang dahar tanya ku salakina mah naha mah teu ngaos apan abdi teu acan widi ti caroge pan teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki pan urang curiga ka ieu nya Pak apa ya ayeuna mah entos Pak urang tuang dekul barang dahar nohonan kewajiban pamajikan ka salaki itulah ibadah gede geus kitu teh ayeuna teh pan poe Jumaah malam Sabtu Pak bilih aya pangabutuh der we tah ayeuna ieu da salaki teh keur papelengkingan dina kursi anu teh nungguan ibu datang engke datang jam 11 ti mana pangaosan atuh maka jeung nanya ti mana mak nya aya nu pengajian gede amek lain akang mananya we kuat lila-lila teuing bae we atuh aya naon keur aya pangabutuh cicing carape geus pangaosan mana hakikat ibadah teh mana Pak matak ulah nuding batur pedah teu katempo ka masjidna ulah nuding batur pedah teu katempo pangaosanana urusan ibadah mah urusan dirina jeung pangeranna lain urusan kuring jeung ibu lain urusan ibu jeung kuring bener. Matak jawaban hayang salamet dunya akhirat poe ayeuna pisan di alam dunya geura salametkeun panon tong papolotot ka salaki ceuli tong resep gosip bibir tos sok cobrot ngomongkeun batur galeuh atuh da komo Gus Miftah diomongkeun wawuh henteu tatangga lain geura sok tong sok kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana daluanana ge garelo teh batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna heuduanana ge garelo Pak ulah kajebak ku kasalahan batur justru keur jelema nu bijaksana kasalahan batur jadi enteung eukeur urang well bener ayeuna ibu ka budak hayang naon ibu boga budak pan ieu teh barangkali teh disepitan cita-cita kolotna hayang boga budak tak aya ka budak boga cita-cita hayang naon hayang boga budak anu soleh lalakonkeun 8 bulan 10 poe dikandung ku saha ku ibu sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ripuh ibu ngandung teh maka demi Allah ripuh palebah mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nangkarak sidikan eungap dek teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebengok bapa geus aya lalangit menerkeun kenteng 4 bulan di jero kandungan 120 poe jodoh pati bagja cilaka ku Allah geus ditiupkeun alastu birobikum qalu bala sahidna naha anjeun nyaksi yen kami pangeran anjeun kumaha ceuk roh urang abdi nyakseni anjeun pangeran abdi bager urang teh keur dina jero kandungan mah ngan geus gubrak kadunya rada bedegong teh heuh bener boa manehna nu kitu teh bager urang teh alastu birobikum nah anjeun nyaksi kami pangeran anjeun qalu bala sahidna laras Gusti anjeun teh pangeran abdi di jero beuteung mah urang teh soleh ngan gubrak kadunya jadi saralah otak anu salah mending bebaskeun di ka jero gitu tuh jodona patina bagjana cilakana geus ditangtukeun ku Allah teh gubrag ka alam dunya borosot guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingaraneunana
pembukaan hiji, pembukaan dua, pembukaan tilu, hese wae kaluarna, engke pembukaan 8, anggar keneh hese bawa ke rumah sakit, pan dokter geus nyiapkeun bius sapotong, da ibu teh diruksak sebenarnya mah tuh, patuangan keur parawan kuat rata bari alus, matak ti gulusur kutu, ti jali kesimet, ti soledat cak-cak, pan ayeuna mah cak-cak tapalkeun beuteun ibu da ngajedog gitu. Nah, beberhilaan. Lewas ke rumah sakit, bayus sapotong, dokter nyokot gunting, digunting pak ngalahirkeun teh krek. Tinggal ku bapak ibu-ibu nyebut krek kuat muringis. Nah, ari bapak eueuh nu muringis hiji acan ngadon kieu we. Nah, teu ngarasakeun. Ngeus digunting, budak kaluarkeun, kuel-kuel di jerona bali cenah kaluar, dibersihan bisi aya darah kotor. Geus digunting, nyeri na beak ti karep, seueulna nepi kana mastaka. Cokot deui ku dokter teh kaput ongkoh jadi aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu-ibu, digunting melaan budak ngarah keluar, aya dikaput melaan ieu tah. Matak lalakon perjuangan indung kanu ngaran anak lain bantrak-bantrakeun, lalaki mah moal sanggup. Budak gubrak kadunya nu 3 kilo, nu 2,5 kilo, matak ulah coba-coba bapak nyebutkeun biaya pira ge ngiram. Lamun bapak nyebutkan pira oge ngiram cokot kalapa 8 bulan gemo sujud gubug macul bawa mau tengah atuh dah. Jadi maksudna bapak teh kudu ngarasakeun karena kacape kalungse karipuh anu jadi pamajikan anu keur ngiram mah kudu dimanja dinangna dinene kalah dipangbegerkeun. Aduh kuat asa dipangmeunangkeun bari ngareret ka ditu. Ya, lalakon kahirupan indung kanu jadi anak. Borosot budak kadunya goyang getih lol kewajiban indung bapak al asma'u mina doa berengaran sabab ngaran bagian tina kahayang. Kuring ge boga ngaran nana gerhana sabab kuring lahir keur waktu gerhana bulan matak sakieu mah meujeuh. Coba lamun gerhana panon poe tutung jiga mah. Kolot baheula mere ngaran gumantung kajadian Senin neni, Salasa asa, Rebo abo, Kemis iis, Jumaah aah. Boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah jadi sar Rebo aah. Bere ngaran anu hade. Deketan aya nama Pak Kiai abdi kitu gaduh murang kali nuju aya dina patuangan keneh gubrak kadunya pangmasihankeun nami kusaha ku Kiai deketkeun jeung surat Fatihah. Budak kahiji bismillahirrahmanirrahim ngaranna Ohim. Budak kedua alhamdulillahirabbil alamin budakna Amin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin nu katilu ngaranna Udin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iin. Ihdinas siratal mustaqim Aqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin teh cek ibu. Apan cek adina mah jadi pun lanceuk. Atuh palebah bodak kamana we karap deuk diriungkeun babari tinggal Al-Fatihah breng kabeh. Bere ngaran anu hade deketan. Lamun bener hayang boga budak soleh amanatkeun ngaran ka eta budak anu harade. Burhanuddin, burhan cahaya, din agama, penerang agama. Saepudin, saep pedang, din agama, tuh pedang agama. Sing hade da iwal ti merek nana gerhana atau nu merek pi ustadeuna di mana aya ngaran ustad nana gerhana asa nana gerhana teh pedah di Sunda da di Jawa mah jadi nono gorhono bareng ngaran nu hade saha atuh jasa anu leuwih gede kanu jadi anak indung Pak matak Allah ngahargaan kanu jadi indung umaha indung kakara bapak nah indung lalakon perjuangan hirup anu paling ngarasakeun kana kalah capek kalungse budak batur meuli motor budak ibu acan anu ceurik saha lain bapak tah indung budak batur jajan budak urang henteu anu nyeredet hate saha tah indung batur kabeli sapeda budak urang acan anu nyeri hate saha indung tengah peting budak can sare ditoong tina janela gek indung macicing gigireun diusapan tarangna nyai kunaon maneh bangun aya nu dipikiran sok ngomong ka emak kumaha cek ibu
aya naon sok bebeja cek budak teh mamah saprak abdi penak jeung panana gerhana abdi teh katari ka pati-pati ka pentang asmaragama mun cek orang Korea abdi teh keur sarangeo mun cek Indonesia abdi keur jatuh cinta mun cek Sunda abdi keur neuneun ka deudeuh ka saha kanana gerhana kumaha cek ibu keun urang telepon ku emak keur maneh lamun aya sejarah eta atoh da inung pak pengorbanan lalakon nungaran inung ka nungaran anak maka hayang boga budak soleh hampura da budak mah geus soleh ngadat bere 10.000 jajan cager gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna anak gelut 7 tahun baeudna berarti nu can soleh mah lain budak ieu tuh matak toong Kangjeng Nabi nalika hayang gaduh marurang kali soleh teh Nabi mah mere contoh ka anakna nepi ka subuh-subuh teh sun kening ngagugahkeun Siti Khadijah kumaha cek Siti Khadijah aya naon ya Rasul urang netepan gugahkeun pala putra gugahkeun incu berjamaah jeung anak jeung incu tak ayeuna bapa engke subuh cium tarang pamajikan kumaha cek ibu nah pamajikan urang protes dataraha Nabi nyium taar oge pan sidik sengit kasturi pan bapak mah deuk kulum teh uduh heula ngarokok heula pala badeuk antau teh pan kumaha cek pamajikan bujigong gelo teu tulus Pak pendidikan Nabi kapala putrana mere contoh nepi ka Nabi mah tara pasea pan urang mah boro-boro aya anak teh gurger wae matak netes we genetik teh faktor turunan bangorna bapak bangorna ibu hampura tak eta hasilna matak lamun aya budak baung bontongor baung jeung sagala rupa teh tong waka nyalahkeun anak ngeunteung ibu ya keur nguseup dijongklokkeun atuh ibu teh lieur mana kumis lele mana kumis salaki kaprot ku ibu teh budak jebrod ulah waka neungeul budak teungeul heula awak sorangan naon sababna budak teh genetik urang berarti moal mungkin hasilna kitu lamun urang henteu kitu well model ieu tah bawel engke teh budak teh bakal leuwih bawel toong Kangjeng Nabi Muhammad atau dina rumah tanggana nyontohan anak Nabi kan Nabi wangsul asar datang ka rorompok Siti Khadijah nuju wiridan Nabi matara tutah titah leos nyanak teko ku nyalira nyanak cai ku nyalira ngaleueut ge nyalira Siti Khadijah rek mere contoh ka anak langsung pan ngedepruk sujud ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi nah Siti Khadijah beceurik hayang dititah nah habet hayang dititah surga dibalik perintah suami kuring keur ngomongkeun Siti Khadijah lain ngomongkeun ibu pan ibu mah salaki keur nyieun nasi goreng ditanya keur naon Kang nyieun nasi goreng sakaliannya keur duaan lapar urang oge atuh budak teh jadi wani tititah kanu jadi kolotna Siti Khadijah hayang dititah ku saha ku Nabi Muhammad di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan hakikatna mau nyontohan anak supaya saroleh bener aduh jeung aya Nabi di tara tutah titah nalika pamajikan keur riweuh beda jeung salaki ibu keur nyeuseum budak digembol mah kadenge ceramah peuting surga teh dibalik perintah suami aniukeun kopi ibu ngagugu ngan kukulunu da eta ustad nu peuting ceramahna kitu wae balenyeng ka dapur nyokot kopi ku tongtrang budak digembol crot polona ka dinya kocek sakalian bikeun ka salaki kopa suruput mah nah kopi teh aya nu pangset kopi anyar kunaon ibu nepi ka teu ridho dititah ku salaki lantaran salaki urang mah tutah titah dina kaayaan keur riweuh sedengkeun Nabi mah tara pernah tutah titah nalika pamajikan keur repot da jigana beres pengajian teh pasea ieu cek pamajikanna kadenge nu tadi ku cek salakina kadenge gara gurger RT-keun hebat gening Nabi teh rumah tangga nya Bu Nabi wangsul ceramah jam 1 wengi keketrok kana panto ternyata Siti Khadijah keur kulem tibra dan Nabi mah teu nyokel janela
tengah dagor panto ngagoler di panyaweran tibra nabi tibra nah mah kejeng tibra muhlisina lahudin ikhlas ngajalankeuna jam 3 Siti Khadijah gugah rumpa-rampa kagigireun teu aya Kangjeng Nabi lumpat sakalumpat lampet dibukakeun panto nyampak Nabi di panyaweran disun kening tak engke ibu gresok sun kening ka bapak ngahudangkeun salaki kumaha ceuk salaki cicing sia cicing ceuk Nabi teh ya Khadijah hampura kami kapetingan cek Siti Khadijah teh ya Rasul abdi nu kudu nyuhunkeun dihapunten mah abdi katibraan duanana ge salah Pak Nabi salah peuting teuing Siti Khadijah salah tibra teuing duanana silih aku kana kasalahan da jadi balener atuh matak lamun hirup hayang bener kudu pada ngaku kana kasalahan masih cek ibu abdi nu lepat cek salaki abdi nu lepat jadi balener Pak cek ibu aing nu bener cek itu aing nu bener garelo duanana gitu di dia lahirna wahyu matak wahyu napalna kuduna hate lamun rumah tangga berdasar nafsu moal baleg ibu jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga moal awet matak lamun ibu ama kasalaki entong dikoncar teuing ngomong teh ya mah kasalaki amok si bagongnya nyebut bagong cek salaki teh naon mana nyebut bagong berarti sapepeting urang hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu jang sesagrok sararea pan jadi pas ya coba hadirkeun Allah dina hate lamun ibu ama kasalaki wirid gerasok ama kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin salaki nyampurkeun mere duit 2 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim pasean teu duit menang budak teu lapur itulah fungsina ayana Allah dina hate jadi Allah bakal cicing di jelema anu bersih hate teu ngalajur hawa nafsu Allah bakal ingkah ti awak jelema nu ngalajur hawa da salat ge kadang-kadang Allah teh eueuh atuh mana bukti teu saeutik beres salat teh pan ujub datang di mana mang masjid atuh teu cara maneh nah geus salat kudu kitu da ge di jilbab centang tuh bareng jeung Allah acan barengna teh pedah rek pengajian teuing lalajo dangdutan apal urang oge da dalamun ieu jilbab bareng jeung Allah mah ibu teh bakal apal hakikat di jilbab tiung ieu pek pake ngan wayahna hakikatna kudu beunang naon hakikatna bunian panona bunian ceulina bunian bibirna na teu era jilbab badag papalotot ka salaki na teu era jilbab gede kana gosip beuki na teu era jilbab ngaguyupuk ngomongkeun ka goreng patutan batur jilbab nu mana nu keur dipake karek kaena can tepung jeung hakikatna tompo bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu lebok mata hirup jawabanana adalah ayeuna poe ayeuna na awak urang keneh ulah jauh di jugjug anggang di teang korehkeun nu deukeut bae heuh awak urang hayang boga budak soleh contohan ku inung jeung bapakna salaki datang ti kebon sambut ku ibu budak tungtun rengkuh ieu teh ka salaki teh bapak geuning sumping lain kieu wae atuh gek diuk salaki teh dina bang barung cokot ku ibu cai anu tiiskeun bae tong make gula pupun tenan naha nyontohan anak bapana punten cai teh cai we teu jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jika nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki ngeus kitu ujang suntangan kasih bapak didik budak cenah suntangan ka bapana ngarah nyaho saha nu kudu dihargaan ulah ai batur dihargaan ai kolot teu dihargaan bongan ibu jadi madrasahna gagal ujang suntangan ka bapak suntangan bareng jeung ibu ngeus suntangan bawa ku ibu bilih bapak teu acan netepan mangga ka zaman dekul ka cai ta ieu sabun ieu odol ieu sikat bikeun kabehanana diogo salaki ibu teh keluar ti WC siapkeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadahna mangga bapa netepan heula ibu tungtun budak cenah lalajo salaki salat naha nyontohan anak
salat kuliwat ibu kaharep dek naon ujang urang nyuuh kanu jadi salaki urang nyuuh kasih bapak nyuuh ibu kana lahunan salaki bapana hapunten jisim abdi capelung seripu tunuh geuning bapak melaan jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa jugemakeun nu jadi pamajikan ka salaki budak teh pan nyuuh dua nana tah hampura ieu teh ceramah teh jero teuing Pak da direreh teh ditempo eueuh nu kitu tak komo belah dinya mah eueuh pisan ayah Pak ada beres gitu bapak beli teh acan tuang hayu urang ka dapur deungeunana teh pira kadar bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo huap salaki sagede perep lep lep jag-jag isukna teh geuning kunaon sababna nu matak ngeunah barang dahar lain deungeun sangu ngeunahna barang dahar mah ngeunahna hate da digeunahkeun ku pamajikan kajen daging hayam aya gepuk aya sate aya ari ibu mau cobrot wae mah da kalah ka aral duit leutik ai barang hakan hayam jeung daging sero maneh mah nu aya ge tibatan hayang barang dahar hayang ngabura matak hakikatna anak teh madrasahna adalah ibu maka ibu nu kudu ngahargaan ka salaki deuk kusaha dihargaan salaki urang lamun lain ku pamajikan well bapak-bapak ngeunaheun ngadenge ceramah kieu kahayang teh da ngalalarti bener kadua Pak banding-banding budak urang jeung doma da talung kana miara doma mah parabna jukut lamun gering tinggal mencit bagikeun dagingna ka tetangga coba budak urang gering kudu ka rumah sakit mun ku ibu dipencit polisi rabeng matak manfaatna manusia teh ternyata ku didikan agama maka tuduhkeun pasantrena bikeun ka ustadna serenkeun ka kiaina lamun bener hayang boga budak anu soleh da soleh teh ku agama ari agama ayana di pasantren lamun ieu urang Banten ulah ngamasantrenkeun ka Bandung ulah masantrenkeun ka Garut ulah masantrenkeun ka Sukabumi urang Banten pasantrenkeun ka Banten Banten bakal gede ku urang Banten lain ku urang Bandung aduh bener ya ya mau kalau ke asa gagah di mana mas santren di Bandung deh Banten teh ya gudangna ilmu aya Abuya Uci almarhum aya nu Tici Omas kabeh dia ke nu ngawangkung jeung cacing teuing Banten teh ngawalad ilmu teh matak pasantren kan mah teu kudu jauh Banten bakal gede ku urang Banten eta sorangan teuing bener Bu pohara ulama-ulama Banten termasuk anu ngarang kitab Sapinah kalahiran Banten badak aya geuning di judulan Sapinatun Naja al Bantani di Banten berarti saha ta Pak Imam Nawawi al Banten da oleh-oleh ge Banten mah panglobana lamun Bandung hiji peuyeum pan kuring ti Bandung peuyeum lamun Garut dodol pan ari Banten mah aya kadu aya naon tuh aya peuteuy aya peueut sok atuh sing loba oh aya gula tuh loba apa di Banten aya meureun well tuh simpulkan ku ibu budak soleh teh tanu 20 perkara budak soleh teh kahiji mun geus dididik dina agamana maka budak bakal katempo soleh hiji ma'rifatullah bakal wawuheun ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi bakal wawuheun ka nabi saha eta nu ngajarkeun ibu lamun ibu teu bisa bikeun ka pasantren anu mampu nuduhkeun kana agama nu sampurna adalah pasantren maka budak bakal kalahir bakal katempo ma'rifatullah wawuhna ka Gusti Allah waktu salat teu kudu dititah waktu ngaji teu kudu dititah waktu ibadah teu kudu dititah aya budak nu seperti kitu da keneng cinta sejati mah Allah ka makhluk cinta sejati teh hiji Allah ka makhluk 2 nabi ka umat 3 inung bapa ka anak matak budak anu soleh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana matak yeuh di dieu loba budak ABG ulah kagoda ku bibir lalaki eta mah lain cinta sejati waradul cinta sejati mah Allah ka makhluk
nabi ka umat, inung bapak ka anak. Maka budak anu soleh wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka nabi ku akhlak, wawuh ka inung bapak ku inget kana jasana. Matak ulah eleh kanyaah inung jeung bapak ku kanyaah kabogoh keneng. Da bobogohan waradul wungkul atuh. Jetot ditajong kumajak kabogona kamu sakit. Kumajak budak awewena iya. Ih kamu perhatian banget sama Aki. Ini rujit. Coba ya nugas kolot kieu jatuh ti tajong kumajak salah ki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh. Budak parawan anu ayeuna lemah pamikiranana kaolo. Ini mau motor beberek-bekan bari butut. Mogok dorong kuduaan. Cur hujan nyebutna itung-itung iindiaan. Coba dititah ku kolot kuat hese ngagugu. Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut bari mogok daek ngadorong. Moal teu ngagajel ngadita keneh, motorna ge dijejok ganti cek aing oge atuh. Nu paling paur. Barudak awewe kagoda ku bahasa lalaki engke keur aa, ayeuna keur aa, reuneuh keneng. Ulah pernah mikeun kahormatan samemeh janur kuning melengkung, ulah pernah mikeun sagala-gala samemeh ijab kabul, bisi teu jadi. Aduh, hayang kieu teh. Geus melenung mah kolot nu riweuh. Mangkaning ancaman Allah sakeclak cimata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak sakeclak cimata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak maka sakeclak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di akhirat di dunya ge bakal dibuktikeun hinana di alam dunya kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil teu jadi buah hirup teu neut paeh teu hos dosa kasaha eta kanu jadi inung jeung bapa ridallahu fi ridho walidain wasuhtullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak lamun ibu hayang surga sing hade kanu jadi inung sing hade kanu jadi bapa. Da urang teh atuh datang ka inung lamun aya pangabutuh boga hutang gede bebeja ka kolot pangmayarkeun beres. Da urang teh nu hadir di teh jelema bardegong teh. Well. Da urang teh pabardegong sebenarnya. Nana gerhana ge ceuk batur ustad teh. Adeupeun indung mah anger dicarekan. Pan kuring wangsul teh sok subuh wae. Kulem di luhur. Ya di luhur kulem teh. Pun biang beureun sasapu dihandap baheula. Ceuk pun biang teh geura salat jam 4:30 teh. Ai ceuk kuring teh Ai jam 5 geura salat rada ngahoak. Nah ada jam genep teh atuh nyere di perek-pek. Kos lain ustadnya salat teh jam genep wae cing teh matong mama ustad. Berarti ustad sote hareupeun batur, hareupeun kolot mah kuring teh anak bedegong. Bener? Matak Allah mikarido ka eta budak lamun indung bapa mikarido ka eta anak. Di akhirat teh nabi teh bakal bisa mere syafaat. Kasaha kakabehan dosa jelema nu boga dosa beres syafaat jelema boga dosa beres syafaat ngan ku Allah dicarek Muhammad ulah pernah mere syafaat ka mangkeluk eta nah ya Allah maka jeung ulah eta mah makhluk di dunya na teu dipikarido ku inung bapana goreng patut ka kolotna nyeri ngalahirkeunana aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak hohoak sesentak kanu jadi indungna maka nyeri batin kolot Allah terido nabi mere syafaat ka budak anu teu dipikarido ku indung jeung bapana matak budak soleh adalah budak nu alus ka Allah ku ibadah budak nu alus ka nabi ku akhlak budak nu alus ka indung bapa ku inget kana jasana. Ibu baheula keur leutik titah mencetan osok ngagugu nyai pangbecateun sirah majangar osok ngagugu sok bedegong nyai pangnicakankeun cangkeng macarangkeul osok ngagugu ayeuna inung urang geus eueuh bapa urang geus eueuh hayang aya nu nitah hayang nyuuh nalahunan hayang nangkep ka kolot hayang bebeja ka susah geus moal terjadi ibu baheula minta duit ka kolot kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere ka kolot ibu jug ceurik naha kolot geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngojeun ngoceak maratan jagat ngajari tenatan langit tutungul ukur ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk aralus ka kolot ayeuna mungpang-mungpeng keur araya. Well
Eta kuring mah hayang ngabuktikeun ka kolotnya mun deuk endit-enditan teh minta doa we ka kolot cing teh Pak doakeun abdi rek ka mana ka Banten tadi teh oh cenah ku bapak didoakeun sing salamet sing teh hoyong dikirim naon abah ku abdi entong sabab maneh balik teh bakal peuting jeung nomor tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot oh sadiberena kudu hajat we tadi teh gitu da aya meureun nah sadar Pak doa nu paling mati eueuh sekat antara dirina jeung Allahna doa saha doa kolot nah maka jeung kudu minta doa ka batur doa kolot eueuh jurang pemisah bener eta abdi tadi oge kitu we cenah ku abah kasep didoakeun disebut teh kasep matak bapa deuk ngahina jiga ucing jiga garong jiga bagong ge moal kasigeung abdi mah sapanjang bapa kuring nu gede jasa nyebutna kasep ayeuna bapa nyebut bagong na goblok jasa naon bapa ka urang bener Bu sok sagoreng-gorengna anak urang keukeuh ku kolotna mah disebut kasep disebut geulis matak ulah sok ngaledek budak batur baung bedegong tong sok diomongkeun ku ibu nah sing inget ibu ge boga budak hanas budak batur diomongkeun baungna efek teh peletuk teh budak sorangan nu leuwih baung kumaha ceuk itu lebok karasa artinya matak tong sok lalajo teuing batur hirup mah lalajon mah awak sorangan balikeun kana awak urang lamun memang urang pribadi soleh alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka inung bapak ku inget kana jasana hayang surga nu mana sok alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka inung bapak ku eling kana jasana hayang surga nu mana Pak cenah caritana urang hayang sawarga sing alus atuh jeung Allah ku cara ibadahna sing alus atuh ka nabi ku cara akhlakna sing alus ka inung bapak ku cara inget kana jasa-jasana moal mungkin aya urang tanpa aya indung jeung bapa urang matak hakikat nu ngaran hirup harta anak teh sebenarnya mah harta kolot lamun kolot menta harta kanu jadi anak ku anak dibikeun ka kolot urang ngajamin kolot maka Allah nu ngajamin urang mere milik ka kolot maka Allah nu bakal mere milik ka urang nyenangkeun kolot maka Allah nu bakal nyenangkeun awak urang hakikat kesenangan urang teh ternyata aya di kolot pek balik ti dieu wangsul ti dieu senangkeun kolot lamun memang ibu hayang sarenang hirup dunia jeung akhirat well sok simpulkeun ke jam 11 ana ada urang nu ceramahna ieu kumaha urang nah hayang nepi ka jam sabaraha oh hayang nepi ka subuh palolontong nya urang dia hayang nepi ka subuh pek we ibu sorangan urang mah urang baralik can milua barudak nu rek ieu nu rek sakola oh nah da urang ngomongkeun di Bandung da Sabtu di Bandung mah teu libur oh di dieu mah Sabtu teh libur jeung Minggu oh bedanya anyao asa teu kudu hohoak teh aduh ampun ya Allah sok buktikeun wangsul teh bisi ibu goreng jeung salaki bubar teh geuwat aya hayang jadi jelema soleh mah ibu pernah hohoak ka salaki bubar teh dia geuwat tangkep aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah tobat naha apaan pribadi soleh mah atuh lembut jongjon aman nyaman tuh ka Allah ku cara ibadah ka nabi ku ngabuktikeun akhlak toong akhlak nabi gede amek teh aya nabi tah mah nu gede amek teh ulah ayeuna latak dob teu meunang gede amek nabi mah tara gede amek nabi mah nyaahan aya di belah ditu nabi eudeuk ka masjid ternyata aya Yahudi bari lolong nyarekan pagaweana teh mana Muhammad teh paehan ku aing mana Muhammad teh jelema gelo mana Muhammad teh jelema teu ecereug da ku nabi badi sampeurkeun lapar oh iya atuh dahar heula wal eta roti dibikeun geus seubeuh beletuk deui mana Muhammad teh jelema gelo mana Muhammad teh jelema teu ecereug lamun ningang ka urang banyak
aya nu nyarekan ka bapak gitu edek dibere dahar ajigana dicekek isukna Nabi ngaliwat deui mana Muhammad teh jelema teu ecreug mana Muhammad jelema teu balik lapar wah diuapan deui aduh nepi ka kitu-kitu teuing 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong pertanyaan anak kasolehan urang nepi ka dinya andai kata bapak barang bere kata tatangga ngahina bapak isuk dek mere deui moal alus ladang pengajian teh teu neurak-neurak ayeuna ibu barang bere kata tatangga ngaledek ibu isukna dek mere deui moal tanya kuring eta kitu bebongok maneh mun kuring barang bere kata tatangga ngahina kuring edek kuring mere deui ustad penceramah leha teh edek ngan tungguan 2 poe lamun si eta ongkek getih berarti dienrin ku urang kasolehan Nabi teh pajeng urang teh teu satai kuku lur Nabi mah dihina harita keneh diejek harita keneh tapi nalika ditanya lapar dibere kadaharan urang mah wallahu alam mampu hate nepi ka dinya naha leungit kasolehan matak pribadi anu soleh dunya akhirat bakal salamet ka Allah ku cara daek ibadah ka Nabi ku cara micontoh akhlak ka inung bapak inget kana jasa nu ngaran kolot bubar ti dieu tepungan ibu tepungan inung bapak burang mangeunah-ngeunah tiung alus buah kolot masa potong teu ka bedag urang mangeunah-ngeunah sare dina risbang anu empuk buah kolot mah dina samak saheulai urang mangeunah-ngeunah barang dahar kalayan loba giji buah kolot mah beas ge anyukna hutang urang mengenah-ngenah cicingna gedong sigrong usum hujan teh matak iuh boa kolot mu usum hujan nyarak celakan kamarana eta anak inung hiji budak 7 nu 7 kapiara coba budak 7 ngariung hayang miara inung nu hiji can aya carita jeung sejarah paingan atu al jannatu tahta alal akdam surga di bawah telapak kaki ibu matak lamun neng ibu sararea hayang ka surga gera penta ridona nu ngaran indung jeung bapa sajam 20 menit ada abdi mah lain mikiran di Banten da lain urang dieu abdi orang Bandung jadi ti dieu teh 8 jam jadi mun anggeus jam 11 hiji 2 3 4 5 6 7 jam 8 beurang urang datang ibu ana mah dareukeut wangsul ti tinggal kulem cok di mana ibu teu nyaho rek cikeusik rek cikesal deuk mana-mana teu apal abdi mah apalna ge Ciroyom daerah-daerah Bandung mah Pangalengan Cimaung Banjaran ibu mah cikeusik teu apal cikeusik urang doakeun murang kalian dihitan sing jadi jalma nu soleh keluarga bapak hajat heuh da kikian teh harta loba nu kudu dikaluarkeun muga-muga Allah ngagentos ku nu langkung sae tibatan ieu ibu-ibu sing sarehat Banten sing sejahtera bapak-bapak para nyang yuswa para ustad para kiai nu aya di tempat ieu sing berkah ilmuna para rek milikna dareukeut rezekina anggang balaina sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.